ngechat itu mah isuk we dituluykeun deui ngechat salon mah da eta mah geus pentingnya geus lapar sugana menang dahareun itu nya nuhun nya dadah. Nah ieu teh anak buah teh atau aregang tuh itu bagian karona ieu teh naon atuh bos ngerebek wae lah naon bos weh ya ngawur ngaronda ieu teh lah nuhun mun bos ngaronda meureun bos eta mah ngaranna eta mah ada perawan geus teu usum perawan bos pada taruh baroha ya ini mah bejana di umur belah ditu aya randa ngadenge teh ayo itu orang teh serius bos hayu erek mah hayu bohai badag bekal orokna bodag walah bisa terus hayu menuu tunu kitu mah tong ditanya bos ayo itu orang teh bodag laduna badag bos apa tuh laduna kumaha laduna aing gendok jadi bos teh ya malah ladu bos ladu tuh orang teh tuh hayu ayo si buis tuh ajak tuh siap bos bantuan ngegotong si bos rek yuk oh siap kemana Cimuru oh siap awas wei atuh lain kursi atuh gotong mah aing atuh nah si bosna tinggalin mana mananya tuh ada bal teh aing tinggal disalkeun deh woi guan ampura bos ampura bos kan teh numpak bos tadi ya bos bukan wing mah berangkat sireum dia teh kurang guan la ilaha illallah la ilaha illallah ada bal teh aing pika labu pika nyeri aduh bos kunaon bos ampura bos naon bos anu nyeri teh mastaka beunang teh bos bos naon aspalna teh naon ya digana mah bukan bae gitu asal ulah aspalna we gitu nali cager bos cager aduh nyeri aduh huntu naon sampean mana sampean teh ilin bos sampean lain aing teh apa bos aduh itu anu pangku deh pangku di mah pangku kemana bos ada itu kemana na kursi pang di tren si bos ieu nya itu budak kolot di pangku dia keur sunatan eta teh di sunatan teh kumaha nya ka mana tengah peuting kieu bos ai sia kunaon apuh udah cak gitu sih haling sia busung kakana ge erek diturunkeun geus ngajeng ti heula runcat we kos cakung we guru sia tuh aing ge labu disuntrungkeun ngomong balelo hitut bentes ngomong naon sia ku aing kan jadikeun joker si bos geus ngajadikeun joker wing kudu atuh siapa bos ayeuna mah calik ka dia bos dia nyeri awak bos nyeri dicengklak deh ontah anggar kentok deh ya aspal itu itu di dempul bener hiji ngajadikeun joker nu tiluarna jadikeun joker ai sugan si Kika dong geuning bos teh hampura bos jang di mana Heranda nya engke bos urang taroskeun Kang
Ari Bu Miranda anu namina Siti Barbie waosna di behel sampeana rorombeheun rambutna pirang di palimana? Rana buuk pirang. Buuk di beureman, huntu di behelan, syukur romeheun. Bejakeun wae kitu si eta nya ku aing. Gawean kali-kali mah da aing dieu geus katinggal. Aya di ditu. Ade pokona bos. Jung tarayang. Uing merek. Ini ah. Aing gawean. Antep ngadu pedang. Berangkat. Siap. Oh, itu meureun bos tuh Siti Barbie teh bos. Pohae. Beber. Oh iya. Pohae bos. Wah, saya. Buukna jiga lapis bos. Liket bos. Jenggut bos. Siti Barbie. Siti Barbie. Siti. Aing teh soto. Gening nagin. Ka dieu. Geuning bohong ini itu, hah? Pohai. Ini Bos, bos. pohai geuning ah. Yang dieu Saha anu tadi? Siapang tadi? Anu di sarung? Kunaon gitu? pohai. Aduh. Geuning Oh, anu bohong. beten? Anu beten naon? Orang lagi. Oh, orang lagi. Udah kah? Udah. Ayo. Araya aja na bohai teh pek lebok sia. Bos. Mana oi? Udah. Ayo.